asa moal mungkin banget lagi jika bila aku ngangka gitu. Ulah si Ece mah balik deui ka dieu. Kanyahoan kan ai Ece mah geus nyatu teh. Teu mah hisa boboko. Enin, eta saha? Bohong kami, rumah jika bila tung nangka gitu. Adi saing mah. Mang, eta bohong kurang mang jika cara gitu. Orang ada dia. Aclok-aclokan balik ka sawah nium pet-petan. Zaman ayeuna mah serba instan. Ngejo colokeun jadi sangu. Aya anu lebih instan deui. Nikah bulan April, bulan Mei langsung ngajuru boga anak. Pantengar bi atuh. Bisaan sakieu mah. Ngecas sapeuting langsung pinuh. Sung hujan, sung kawin. Pak, aya duit tegablek 1000 acan. Laku atuh aing kudu jual beungeut. Nya ilok laku atuh. Itu si Enin kira naonnya di tanggal lapar apalah diuk di dinya. Terus samperkeun ah. Enin, kunaon ngahulang we di sisi jurang? Rek bunuh diri apa? Bunda ge nyaho. Enin teh jomblo, tapi ulah sampekeun bunuh diri. Eta ngomong jomblo, nyelekit kana hate. Pantes atuh jomblo oge awak buku cai kitu. Heuh jatana mandi dikeroke kulitna daki doang. Eta ngomong mimpi enakeun. Nah aja arek ngumpulkeun daki singkal loba. Terus lamun geus kumpul dakina rek dipais kitu. Tadi dijual ke material. Terus onang ke mantan. Mana bun coba orang tempo. Hah? Si Muro nikah. Muro jam ni jahat kai. Kalau kan nikah jeung batu. Bani atoh kitu geuning. Ngadenge mantan rek nikah teh. Kumaha bunda we lah. Mah teh ini ambiar pokona. Lah sagala nyarikan mantan oh guna. Lain si Murah teh ceulina congean, injor modal deui. Kajeun, congean ninjor modal oge. Nu penting mah ini mah cinta ka si Muro. Geus pohokeun si Murah ke bunda rek neangan jodoh sugane anu daekeun. Main jodoh-jodohkeun wae. Pilihan bunda mah unu bener ieu KBG. Bulan kamari ini rek dijodohkeun ka awewe nu buduk loba kurapan deui. Beungeut bodas suku loba goreng bawangan. Ai Enin, mentak ieu ge bunda mah karunya. Nya saha atuh awewe nu daekeun ka Enin? Syukur-syukur dijodohkeun anu aya kurapan daripada ngajomblo seumur-umur. Mana mah di bejaan teh kalau seserian, geus ah bunda rek balik. Ya beteng lainnya kunaon ya. Ya biasa-biasa na. Beteng rasa nu ngaganja. Lonceng aing rasa nu ngenyot. Ya kunaon ya. Apa ya kana penyakit musuh lapar ya. Cek, kunaon? Ti jauh di tempo teh, utah-utahan gitu, kos ngewok supa. Tenyahonin, aing oge. Lonceng aing.
Rara santai asa nu ngenyot. Kalakah pusing karena babatok teh pusing. Jangan-jangan reuneuh sia. Embe mana nu ngareuneuhan sia? Ngomong ka aing, cenah tanggung jawab ku yang eta embe nu ngareuneuhan sia. Buset dah, ranu kumbe. Kalian kok kebo nu gede, udah puas. Aing mau cuma masuk angin doang. Ah, kira aku asup angin. Coba tuh cek, hamil oge sia. Cek make naonin. Colok we make awi bitung nu gede. Lamun eta awi belah berarti sia reuneuh. Lamun eta awi teu belah berarti sia modar. Liang aing sagede kumaha. Modar aing dicolok ku awi mah. Wah edan. Terus lah ngomongin siapa teh jelas. Kos hirup sewa tujuan. Bisa aing mangkat. Assalamualaikum. Kebiasaan budak eta mah. Dibijaan kalakah ngambek. Bodo amat aya mau hayang tanggung jawab misalnya maneh nareuneuh. Nu hayang ke jadina es cendol di kalapaan. Boga anak bapaan. Hayang kawin win. Hayang kawin geus teu kuat usum hujan. Hayang gerak kawin ngeunah merendah sana. Iya goyang mah. Jak gawat. Ayeuna teh carong ngareruas aing. Ngomong Cek adau. Reuneuh. Tadi aing ngapanggil di jalan mana beunteuna cirain wasa aing ngaganjel. nya ilok atuh. Kan Ciadau teh jelema jadi-jadian. Setengah lalaki, setengah awewe. Manya bisa reuneuh. Hoak mah. Serius, Jak. Pas namanya teh ada reuneuh kumbe tetangga. Soalna ayeuna keur musim hujan. Nya aing ngomong itu asup kena polo. Kumaha aing kitu kawin atuh. Kan Ciadau mah liang lagi di tukang doang. Eta oge bujuna kurapan, nya ilok kumbe nafsu tuh. Geus ayeuna mah tembok usia bisa dipercaya mah. Uga ada aing nenjokeun nu kas kitu, mendingan aing balik. Kulitnya daki doang. Eta ngomong dipiknek gitu serius ayo ngomong dipiknekeun. Nah aja ari kumpul dari sebelum ajeun jeung jorok modal sabari congen ajeun. Yang itu kumaha kawin